Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa su'ilal imamu Ahmadu radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fi baitihi au fil masjidi wa qala la a'malu syai'an hatta yatiyani rizqi fa qala hadza rajulun jahilal ilma. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi ay ar-rumhu sababun li tahsilir rizqi wa muraduhu anna mu'dhamar rizqi kana minal ghanaimi wa illa faqad kana yakulu min jihatin ukhra ghairir rumhi. Wasuila sareng parantos ditaros saal imamu imam Ahmadu tegasna Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin tina perkawis hiji pamegat jalasa anu diuk eta rajul fi baitihi di jero imahna eta rajul au fil masjidi atawa di jero masjid wa qala jeung ngomong eta si rajul la a'malu tekudu migawe kaula sayan kana hiji perkara hatta ya'tiani sehingga datang ka kaula naon rizki kaula. Imam Ahmad parantos ditaros ngeunaan hiji jelema hiji jalmi anu ngalentuk ngagajentul sila ipis gitu. Sila ipis apakah di imah gitu, apakah aya namun tadi masjid begitu aya nu komen aya maneh gawe cicing di imah ngajedog wae nangkep tuur atau ngajedog wae di masjid kade ya nyaritakeun wiridan teu wiridanan teu fi baiti nyaritakeun wiridan teu wiridanan teu henteu fil masjidi ngajentulin masjid nyaritakeun maca Quran wiridan itu am teu henteu jadi naon atuh ngajentul gawe gitu kayak bisi aya namun tadi sarwakeun ka jeung ajengan aya ajengan apa cicing di masjid ngawuruk tuluy naon wiridan tuluy naon salat tuluy naon itikaf tuluy naon tafakur gitu nah tuluy aya namun tamah calik di bumi teras aya namun tamahnya pada meulana ada kitu aya namun tamah ulama nya ieu mah teu nyaritakeun eta ngajengjeun pangangguran ketika ieu ngomong aya maneh gadag teuing ngajedog wae gitu ngajedog wae di imah ngajedog wae aya namun teu di masjid nah teu kudu riweuh teu kudu ripuh make jeung gede ka ditu gede ka dieu gede ka pasar gede kuli sagala engke oge hatta ya tiani rezeki kage datang sorangan rezeki mah
Lah kada ya ayeuna mun teu bisi dipake ku santi anu kalapetong, dipake ku santi kuno sumogol gitu. Ulah sumogol ayeuna mun teu atawa naon ngaranna teh kumitut. Nah, ai kumitut teh asak henteu atah henteu. Ngaranna teh kumitut kana jadi hitut kumitut teh. Jadi lamun dahar anu kitu engkena bakal tut kana hitut gitu. Lagi jadi pihituteun. Ai ajengan anu asak, mau ulama anu asak silahkan eta. Santri anu asak silahkan gitu. Kan ulah santri kumitut teh jadi ustad kumitut itu. Ai pangabeki loba ngajedog ayeuna mun teh di imah eueuh gawe. Ngaji lain, maca Quran lain. Ngadaweung udud beuki, ngatu beuki eta. Da aya mun teh tah. Jadi ulah turutan akangnya ulah lain turutan palbah dinya namna garawe ga teh di masjid ga nu nyae gitu nyaok kanyut aya namun ulah aya namun teh mah kitu. Jadi aya namun teh malah Allah kajeng riweuh-riweuh aya namun ketika dia ke pasar ka eta hatta yatian rezeki ke datang sorangan rezeki ka ulama. Kumaha walaran Imam Ahmad radhiyallahu an faqala hadza rajulun jahilal ilma. Eta lain bener jelema anu tawakal kitu teh. Lain berarti ayeuna jelema kitu teh jelema anu tawakal, da tawakal malin kitu. Tawakal malin kitu. Tara jeung ngomong-ngomong la amalul sayan hatta yatian rezeki tara kumaha ayeuna mun teh mah kembali deui. Jadi ari tawakal makan di luhur oge kumaha siqatul qalbi bil wakil haqi taala nyaritakeun ngajedog henteu nganyatakeun cicing henteu ngajantul henteu bihaya yaskunu anil ittirabi ketika ayeuna mun tama ieu aya kesulitan moneter, krisis, musim PHK, musim kamarima corona, hese usaha gitu. Tasi ati teh kumaha? Jadi dek corona da Allah mah terus ar-razzaqu teh ngarizkian teh teu kahalangan ku corona. Tuluy ayeuna mun teh mah ieu teh kumaha nya ayeuna mun teh mah di pabrik dikaluarkeun di PHK da anger sifat Allah teh henteu robah ar-razzaqu dek digawe di pabrik dek teu digawe di pabrik dek teh ieu ayeuna mun teh mah dagang geuningan teu payu ya teh dek dagang payu rek teu dagang teu payu da anger Allah ar-razzaqu anu maha ngarizkianana tuluy papangih jeung kesulitan penyebab ta eta. Jadi kudu make nomor nya kudu aya sabab urangna ngan di mana-mana aya kesulitan dina urusan sabab si hate henteu matak kuligah teu matak goncang keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala gitu percayana ka Allah Subhanahu wa taala dina urusan rezeki sikotan karena percaya penuh bimusabbib bil asbab kununyan sabab sababna Allah nyan sababna. Jadi intina mah ayeuna mun teh urang teh aya baheula mah nyata baheula untung urang teh ayeuna boga guru. Jadi aya guru urang teh jadi nyontoan ayeuna mun teh mah kieu teuing henteu kitu. Nyontoan bebeakan dur-duran teuing ayeuna mun teh mah kana dunya kana sabab kana kasab henteu. Dur-duran ting ayeuna mun teh mah cicing akan bae lain henteu. Dur-duran ting ayeuna mun teh ku sabab henteu ku ikhtiar henteu ku kasab henteu. Jadi sigar tengah. Kapungkur ayeuna mun teh mah eta pun bapa almarhum Allah yarhamna. Jadi cing teh kumaha nya da abi mah teu bisa gawe kaos batur boga pamajikan teh kawin teh.
Nah atuh cenah ayeuna mun teu baheula mah atuh ayeuna mun teu buburuh manggul bata kajen sajana buburuh manggul bata. Jadi hartina mah henteu kudu dur-duran tapi kacul itu cul ieu karena orang engke bisi dicekel di saranean eta sabab. Bisi di saranean eta sabab gitu. Oh geningan ai urang toh-tohan matuh beda tuh di saranean nyarane karena sabab eta gitu. Gitu ya. Oh matak aya namanya mah da tuh da sautak saeutik salat heula. Sautak saeutik ngaji heula matak mal beunghar-beunghar. Tuh, tingali orang cur ngaji, cur salat, duit loba, mobil ayeuna dan dicekelan atuh da sababna di saranean gitu. Tadi jamaah anu iman malain gitu. Jadi lamun ayeuna mun tamah make jalan sabab, make jalur sabab, teu disaranean sabab eta. Atina tetep istiqomah ka pangeran nu rizkian teh sa pangeran. Teu disaranean teu diandalkeun sabab teh gitu. Oge ayeuna mun teu macul teuing kana sabab henteu oge. Genah ayeuna mun teu geus aya contona di ulama. Pan menang ayeuna mun teu dongengkeun aya banyak mah kitu saeuna teh Allah yarhamu gitu. Kadar-kadar ngalengkah, kadar-kadar ayeuna gerak pan eta teh gerak teh sabab kan meusing toh-tohan teu toh-tohan oge pan ku jalma iman mah teu disaranean sabab teh eta kitu. Heuh pan kasab teh cenah ayeuna eta teh aya teh sabab cenah eta teh nyieun kasab gitu. Da meusing dur-duran oge da teu dicekelan teu disaranean anu kudu jalma iman mah. Matak ayeuna katirina iman teh jeung iman teh ayeuna mun tama sabab keur ieu keur cocok gitu jeung ayeuna mun teh tuh tingalikeun ai nya mah gitu. Jeung hati urang teh atuh nyarane kana sabab mah lesot imanna. Lesot ayeuna imamna ayeuna nyarane kana sabab mah ka mana ayeuna tawakalna. Ka mana tawakalna ka pangeranna. Geuningan tawakalna teh ayeuna mun teh kana pagawean. Geuningan tawakalna teh kana kasab. Padahal ati teh nyata ku Allah. Ieu mah ayeuna mun teh nyieun sabab we, nyieun kasab jeung ikhtiar ku Allah. Hasilna mah ku Allah. Wujudna tina sabab eta mah nyaeta ku Allah gitu. Malah bisa kasabna oge nya ku Allah. Hasil sabab, hasil kasabna, hasil sababna nyaeta ku Allah. Tuluy ayeuna mun teh urang bijah nyieun sababna bisa nyieun kasabna kusa ku Allah. Wallahu khalaqakum. Hiji Allah teh nyiptakeun ka urang. Jeung lain nyiptakeun ka urang ngungkul wa mata malun jeung sakabeh gurak-gerik urang ge kan ku pangeran. Ka utek-utek atina urang diutekkeun ku pangeran. Tuluy ayeuna mun teh mah gurak-gerikna urang ku pangeran, kucap kiceupna urang ku pangeran. Ari ieu ku urang. Ka mana ge mana? Aya mun teu ku urang, mun teu ku urang kumaha? Mun teu ku Allah kitu. Ati teh ayeuna mah kadinyakeun. Jadi ya ayeuna mun teu pagawean hate teh ayeuna mun teu berat entong eta ati mah mun teu ku Allah gitu. Jadi ganti ayeuna jero atina lain mun teu ku urang tingali mun teu ku urang. Kitu ayeuna teu nganalkeun ka aing kasorangan tikalikeun ayeuna mun teu ku saeta mah. Atuh ka makhluk keneh mun ku saeta ku itu mun teu ku Allah mah gitu. Jadi engke teh urang teh ayeuna mun teh senang da geus urang ikrar raditu billahi robba. Aider teh ayeuna mun teh anu henteu cocok jeung kahayang urang. Kajadian teh peristiwa teh anu teu cocok ayeuna sarua nu cocok jeung nu cocok geus kersane Gusti ku Allah gitu. Kan bae da ku Allah gitu.
tuluy urang ayeuna tembongkeun karidwanana lain kieu lain nyebutkeun ku Allah teh ayeuna mun teh madek bela diri gitu. Oh ayeuna mun teh jailan ka batur ketika ayeuna mun teh geus naon geus puas aya ngajailan kan bae eta mah geus takdir pangeran teu kudu nyeri hate padahal ayeuna mun urang nyen sabab heula nganyarikeun la batur. Itu merenang ayeuna mun teu bisa dipake ekol bisa dipake alat sok urang ayeuna mun teu eta nya tuluy ayeuna mun teh urang teh nyokot ayeuna mun teh barang batu nyokot batu teu ngamokeun takdir Gusti takdir pangeran gitu takdir pangeran. Nata kapungkur ayeuna mun teh cek ajengan kieu cenah euy mun kitu wae jelema teh sagala rupa teh ayeuna mun teh ujug-ujug disandarkeun kana takdir wes cenah kitu. Pecakan ayeuna mun teh takol tah tarangna trok kitu ku urang. Dek ngamuk pantai eta takdir. Teu ngamuk takdir. Takdir. Nah, kade ulah ayeuna mun teu masalah ngararapkeun. Ku Imam Ahmad radhiyallahu an diwaler mangka jelema anu ngajedog gue gitu. Rek di imah, rek di masjid, gadag. Keun bae da geus waktuna datang mah rezeki mah nyampeurkeun sorangan. Hada rajulun jahilal ilma. Nu kitu ngaranna bodoh belet beak sorangan, bodoh belet beak tai kahulu-hulu. Bodoh belet beak tai kahulu-hulu. Mana tinggal ayeuna dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi. Sanyana Gusti Allah Ta'ala tos ngajadikeun kana rizki kaula aya disimpen ku Allah rizki kaula teh dina hanapeun nyaeta kalangkang, dina hanapeun kalangkang iuh-iuh tumbak kaula. Anu mana ayeuna mun teh mah artina eta tumbak teh sok dianggo ngangon domba. Jadi ayeuna mun lamun ayeuna mun tumbak teh nya sok dianggo domba. Jadi hartina tina sabab ayeuna ngagiring-giring domba gitu. Tuluy ayeuna mun teh mah dombana lalintu, tuluy ayeuna mun teh dijual atau dipencit tuluy dahar jadi naon? Jadi rezeki. Ning tuh ayeuna. Padahal ayeuna mun teh nya ari rezeki teh pan sakur anu dialap manfaat ku urang dipake ku urang didahar ku urang eta teh nyaeta rezeki urang. Batak ayeuna mun teh aya rezeki aya milik gitu, milik cantang tu ayeuna mun teh rezeki urang jeung nya kitu deui rezeki urang nyaeta ayeuna mun teh cantang tu nyaeta milik urang. Tadina milik batur dibikeun ka urang. Weh ning tu rezeki urang, milikna milik milik si itu disuguhkeun ka urang. Jadi ayeuna mun teh rezeki urang gitu. Rezeki urang. Ieu rezeki urang. Da sabenerna mah ieu teh ajengan we kararitu. Sabenerna mah ajengan kararitu. Da cigah-cigahna mah ayeuna mun teh sapertos di pangarasa ayeuna mun teh banjar ya. Da sayeuna mun teh jarang-jarang dugi ka ayeuna mun teh ngaheler terus ayeuna dianggot tuang ayeuna mun teh sadiditeun jarang-jarang. Nya kaseup ayeuna mah teh kangge kasab kangge ayeuna mun teh kasab puguh ayeuna mun teu kasab mah pandoraka teh. Ngejedog aya. Ngejedog teh da kasabna ayeuna mun teh naon dipatur ku batur. Ayeuna mun teh mah dipaculna mah gitu. Ku batur di pelakanana mah tah. Eta teh ayeuna mun teh mah kasab teh kitu batur di pelakana ku batur, batur ku batur. Efek teh teuing sakali, teuing dua kali ngadaharna mah. Heutina kasab eta teh gitu di daharna mah. Aya lolobana mah dina tahlilan, dina syukuran, dahar gitu. Dina pengajian lolobana mah gitu datang ka imah teu kadahar nu tadi mah nu meunang usaha tadi mah tah matak ieu mah nyaeta ieu namun teh mah tegasna
di dia aya namun teu makujungjunan Allah ngajadikeun rezeki kaula teh aya dina hanapeun tumak anu sok dipake ngagiring-giring domah teh ya. Tuh. Jadi ar-rumhu sababun ieu tumak jadi penyebab li tahsilir rezeki karena ngahasilkeunana rezeki. Lain jadi hakikat. Jadi sabab, lain jadi hakikat, sababun. Lain hakikatun jadi sababun, jadi penyebab nyata karena ngahasilkeun rezeki. Nu dimaksud gegede na rezeki muqdama rezeki kana minal gonaimi loloba nama tina sabab nyaeta ingon-ingon domba anu diangon teh anu ngangon teh sok nyata sok digiring-giring kunaon ku tumak. Begitu aya namun tadi giring-giring pakai ngangon teu aya namun teh domba nalintuh montok dijual jadi duit beulikeun dipake aya dimanfaatkeun itu ieu dipake meuli baju dipake aya namun teh madahar atau dipencit dagingna tuluy didahar jadi aya namun teh rezeki eta teh nyata gegedena ti wa illa lamun ayeuna lain nu dimaksud sababun li tahsilir rizki mah lain muqdama rizki mah faqad kana yaqulu mangka kadang-kadang junjunan oge yaqulu tuang min jihatin ukhra kadang-kadang ayeuna tuang lajeng ayeuna mun tamah linggih ka salasa sahabat tuluy dijamu ku sahabat teras tuang di dinya tuh kaos ajenganna kitu ayeuna ya. Kamu ayeuna mun teu macigah namanya itu Kang Tabligh macigahna sapoe ayeuna mun teu atuh genep panggung iraha balikna ka imah gitu. Sebenarnya nyeumeun ayeuna mun teu dahar teh heuh dinu hajat dinu muludan dinu rajaban baru gitu balik ka imah. Wah ayeuna geus bentet. Ripoe nu aya yang hees. Tuh gitu. Tah gitu. Jadi ayeuna mun teu ulah eta ulah ayeuna mun ulah ayeuna nganapikeun ulah ngapilainkeun ulah ayeuna mun ngingkari kana sabab kudu make sabab sok sanajan Allah teu wajib ngarizkian make sabab teu keur Allah teu wajib ngarizkian kae keur saha teh keur ai keur urang nyai keur urang mah pan ieu na alamna alam sabab atuh meureun ngarekoskeun sabab mah aya namun ngarekoskeun aya namun seserahat jadi naon teh anu kitu teh jadi aya namun tajendik teh atawa jadi aya namun tanaon qadariyah teh meureun aya namun teh mah anggus da geus takdirna ti Allah gitu teu kudu make sabab itu ieu tos eta nyarioskeun nyaeta seputar tawakal anu mana tawakal teh kawajiban pigaweun hate urang kudu saperti kitu teh hate teh kawajiban anu kahiji kawajiban anu kadua kafarduan anu kadua ieu teh nu aya dina kandungan makna la ilaha illallah kadua boga kawajiban urang teh nyaeta kawajiban hate teh kudu tafwid kudu sumerah ka Allah Subhanahu wa taala dina sakabeh pirang-pirang urusan wa ataslimu lillahi fi jami umurihi ari tafwid teh nyaeta sumerah ka Gusti Allah dina sakabeh urusan-urusan manehanana ieu tawakal nyaeta lebih tinggi daripada nyaeta tawakal ieu tafwid lebih tinggi sumerah lebih tinggi daripada nyaeta tawakal. Jadi ayeuna mun teu mah ari tawakal mah pan aya sabab-sabab gitu. Ketika nyaeta kesulitan penyebab eta hate teu matak goncang. Ari ieu mah lain hate cicing bari ayeuna mun teu mah eueuh sabab gitu. Hate cicing ayeuna mun teu bari eueuh sabab. Aya tadi mah tawakal mah naon? Hate cicing dina nalika kesulitan sebab ieu mah eueuh sabab hate ayeuna mun teu cicing. Ah, hese ayeuna mun teu kieu ari apa teh sareng rasa apa jadi dididik dilatih ayeuna ku Buya Lon nyaeta dididik tafwid sumerah dina sakabeh urusan jadi 2 tahun cenah umpami bade angkat-angkatan teh dirabaan pesak teh bisi nyakuan duit
Wah, iPad tadi make kene sabab bae ayeuna mah bisa kade bisi pahili jeung nekad ya. Sabab ieu ayeuna lamun salah pengertian bisi pahili jeung nekad. Lah aing mah teh pas ieu atina ka pangeran teh. Lamun atina dina ka pangeran mah lain ayeuna tafid nu kitu teh. Tapi sarupa jigah sarupa jeung ayeuna tafid. Jadi artina ai tafidna bijil ti jelema anu geus wawuh ka pangeran, makrifat ka pangeran. Jadi lamun bijil tinu bodoh, ta eta teh jiga sarua padahal henteu. Ai bijil tinu bodoh mah ngaranna lin tafid nu kitu teh nekad. Ora teh. Ingat bahwa ieu teh nyaeta kabehana artina ka mana? Ka pangeran. Pandek nyampurnakeun ati urang supaya madep sapenuhna ka pangeran ya teh. Ari ieu naon? Ari ya nekad lah kumaha engke gitu lain kumaha engke kumaha pangeran gitu lain kumaha engke gitu. Wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri contoh Al-Quran kayak ufawwidu amri ilallah gitu. Nah nu geunah mah ieu teh hartina tafwid mah qala al-Ghazali parantos ngadawuh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Naon cenah ari tafwid numutkeun mantena na aripan ngadapenisian tafwid teh sumrah ka Allah dina sakabeh urusan teh kieu saur mantena mah iradatun ayyahfadha iradatu ayyahfadha. Jadi ngeresakeunana ngeresakeun ngarepkeun ngaharepkeun kana yen supaya ngaraksa ngajaga saha Allahu Gusti Allah alaika kanjeun hayang dijaga diraksa ku Gusti Allah urang masolihaka kana pirang-pirang kamaslahatan kaberesan kasuksesan anjeun bima la ta'manu dina sakabeh urusan anu henteu aman nu teu bebas urang hate nu teu cupar hate pihi dina urusan eta minal khatri tina kamlang karingrang kariwang. Nah, orang gamarkeun nah, di mana-mana orang ayeuna mun tamah aya maksud, aya rencana, aya program, sok aya kahariwang, kekhawatiran, kasieun kapaur-paur sok aya kitu. Sieun kitu alah sieun kieu aduh paur kitu tah asa kitu. Nah, tah eta teh beunangna teh ku tafwid. Jadi perhitungan orang anu secara syariat anu secara ya namun tamadahir sing alus ngajalankeun syariat sing alus perhitungan kan orang teh hate mah musing geus mateng oge kan rencana teh nya geus tapi sok aya ragogeun teh heuh pas kitu teh pas jadi meureunan ayeuna mun tafwid pas we hate teh kitu. Nah, jadi iradatun ayyahfadha jadi ayeuna mun tamah hayang maksud tujuan nyaeta supaya ngajaga ngalindung Gusti Allah ka anjeun ngajaga kana kamaslahatan anjeun pima dina urusan anu urang teh teu naon teu aman teu naon teu bebas teu lepas selalu aya dina kekhawatiran kapaur. Tadi wana-wana orang sakruga-gruga gitu naon wa ufawwidu amri ilallah ngarah teu kandas di tengah jalan. Sok orang ayeuna mun teh nyang hareupan urusan di mana roga-grega mah. Hah? Urang yang urusan. Duh ai kumaha lamun kena kitu euy. Kumaha pertimbangan anu keterlaluan gitu. Jadi moal maju di mana-mana ayeuna mun teh urang pertimbangan ayeuna mun
terlalu pertimbangan sementara ieu hate teu cupar wae tak obat nanti tafwid. Jadi jelema anu geus tafwid hatena ka pangeran langkah naon? Langkah pasti. Teu aya langkah ngaregog. Sok diajar bisa teu. Santai. Duh aing geus sieun kitu ya. Tong tulus jadi gitu tah. Hese prak nama ya teh tapi teh ngomong ngobrol ngadegikeun geunah gitu cenah. Sok ayeuna urang gitu nya. Sieun kitu lah, sieun kieu parang siang teuing kumaha nya da mineng aya teh ya. Boh sarangan karasa. Boh ayeuna mun tama orang lain curhat ayeuna kumaha nya sehingga urang oge ayeuna mun tama anu ngarahkeun umat teh mun urang teu boga hate tafwid duh aing lamun diarahkeun ka ditu sieun naon sieun gagal engke urang ketempuhan. Hanas ke urang diarahkeun hanas naon gagal aing ketempuhan tak urang ngarahkeun umat oge boro-boro ngarahkeun sorangan boro-boro ngarahkeun umat ngarahkeun sorangan oge hate sorangan luga geregog teu boga tafwid mah ieu kajian agung ya. Komo lamun urang sukses ieu bisa naon bisa tafwid geus aman nang karak bekak. Nah, Gusti mangga kumaha ge penting abdi ngalangkah mangga teu langkung Gusti kumaha Gusti bade digagalkeun ayeuna bade dilareskeun oge bade loloskeun oge abdi sumerah nang karak bengkang sarah bongkokan ayeuna ka Gusti gitu geus lengkah-lengkahna teh engke teh mana gagal teh ayeuna teu kieu gagal teh ayeuna geuning tafwid teh naon lain ka tafwid gitu mah enjoy ya dah serah diri. Muncak orang mah ayeuna mun teu jika urang ayeuna mun teu mangga dek kitu kieu oge Gusti mangga ayeuna mun teu langkung Gusti mangga teu langkung Gusti mangga. Terus ayeuna mun teu bere keyakinan urang da teu bere keyakinan mah ayeuna ati urang na anger ayeuna masing dikitu-kitu abdi tafwid kieu mah kitu anger teu dibere keyakinan mah Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Allah anu nyaa ulah dibawa sifat muntakimna Allah. Ulah dibawa ayeuna mun sifat-sifat Allah anu aragungna ayeuna mun teh matah kanyaahna kadudeuna beungharna barahanna bukakeun dina ati urang sabab engke ayeuna mun teh kembali kana ana ingda donni abdi bi gitu payadunna masya'a lamun urang donna ka Allah ayeuna teu fanceg ketika Allah dijadikan siga nama gagal gagal sia ke aing gitu. Begitu orang Gusti mah ya namun tabananya Gusti abdi mah mana kieu lah ayeuna bahasa eta mah Gusti abdi memangga bage ayeuna mun tadi gagalkeun bage diluluskeun oge mangga abdi mah ayeuna mun teu bade cilaka ayeuna mun teu bade salamet oge ngan Gusti kagungan sifat assalam tapi da Gusti teh tukang nyalametkeun ongko jiga pasrah tapi naon aya kahoyong Gusti tapi da Gusti teh tukang nyalametkeun musing cilaka ayeuna ku Gusti tapi da abdi mah hoyong salamet teh aya ngarayuan gitu aya ngarayuan ayeuna mun teh ka pangeranna gitu aya manjaan gitu kan celaka ku Gusti abdi teh nekatkeun salamet ku Gusti tapi da Gusti mah pan Allahumma antas salam Gusti mah ayeuna mun anu kagungan sifat abdi hayang salamet teh gitu. Fakir mangga Gusti ayeuna mun teh mah abdi teh bunga tapi kan Gusti kayak ketang algoni gitu. Abdi hayang mah beunghar gitu. Jadi ayeuna mun teh mah naon teh kayakinanna ka pangeran bener-bener ayeuna di aku tapi urang naon Gusti tapi abdi mah hayang beunghar gitu. Musing ayeuna Gusti ngerasakeun ayeuna beunghar dikerasakeun faksirkeun ke Gusti cilaka ku Gusti tapi ada Gusti pan assalamnya Gusti mah gitu. Kitu mah maneh teh ayeuna ge alus geuning hade ayeuna sangka ka urang teh disalametkeun ku aing gitu. Dah hade sangkana
Tah gitu. Jadi lamun orang boga program, boga rencana, boga tujuan naon bae, teu aya namun tama ku urang di desain, di rencana, di program secara matang, teu aya namun tama secara syariat secara zahir tah. Didinya ketika aya namun tam aya mandeg-mandeg kahariwang kamelang kahariwang kamelang kapaur, nah eta Gusti nyangakeun ka Gusti ngan aya namun tam abdi hoyong dipaparin maslahat ku Gusti, hoyong dipaparin maslahat ya geus menta ka pangeran maslahat mah gitu. Aibek teh orang ulah nuturkeun kana nafsu kana selera urang gitu ulah engke bakal aya dari hukumanna ke urang puguh mah pangeran teh ku cara kitu teh rek ngadamel maslahat ke urang ngan urang nyaeta bertolak belakang jeung nafsu jadi we tigah gagal gitu. Padahal tadi tanya nyuhunkeun ka pangeran teh ieu teh maslahat tapi dengan kieu matak nyeri, mata keripu, mata kecewa, padahal Allah teh kada bermaslahat teh lewat gitu tah ati wae teh bener gitu tah. Apakah aya namun teh maslahat aya dina ngeunah wae? Dan teu atuh. Apakah aya namun teh disebutkeun maslahat aya namun teh mah dina sukses wae? Dan teu atuh. Kadang-kadang maslahat mah dina kegagalan gitu. Kadang-kadang aya namun teu maslahat mah dina pikanyarieun urang gitu. Padahal eta teh maslahat Allah. Tegasna mah kudu khusnudona ka Allah sing sempurna urang. Akang mah ayeuna sapopoe teh lalajo ieu we lalajo kieu, lalajo ayeuna nyaan ieu teh kitab teh gitu-gitu. Nyaan ieu teh kitab teh gitu. Nah kamari aya namun tenan oh cai cenah aya namun teh ribut ribut aya namun teh masa gawe teh da teu kitu terus aya ku pangeran teh kitu. Jadi lamun aranjeun aya namun ajar ngayakinkeun aya ka pangeran lain kudu dina geunah wae da moal aya namun teh moal bener-bener ka pangeran sakali-kali naon sakali-kali ayeuna gagal sakali-kali teu geunah gitu sakali aya kakara ngan keur kitu teh naon hade sangkaana ka pangeran sing sempurna ati urang. Segala kejadian-kejadian teh ayeuna mun teh mah sing jadi hikmah sing jadi pelajaran ayeuna mun teh mah ka urang sing jadi pelajaran enak ka urang ayeuna kagak ayeuna hayang nyontohan gitu hayang nyontohan tuh tingalikeun ayeuna mun teh mah tuh tingalikeun saga ayeuna mun teh tuluy ayeuna mun teh ningali deui kana dawuhan ayeuna Allah pan Allah ayeuna mun teh ngadawuhna manang sah min ayatin nakti bi khairin minha. Jadi ayeuna mun teh setidakna mun Allah ngarawah nasib ayeuna mun teh asal urang hadena sangka eta teh sanyana merek naon dek dibere anu leuwih hade ku pangeran atawa minimalna au mislihi seimbang jeung eta ngan urang ulah ayeuna goreng sangka ka pangeran gitu. Ngan ulah orang goreng sangka kumaha nya we atuh urang mah ayeuna hariweuh sesuai nyang we teu kudu nyang manang sah min ayatin na'ti bi khairin minha au misliha. Paling ayeuna mun tamaringana saimbang weh dituna bi khairin leuwih ayeuna mun teh mah hade teu kudu ayeuna mun teh manganaha begitu takdir ayeuna berjalan ka urang anu teu cocok jeung urang teu kudu nganaha jalan terus nakti bi khairin minha. Itulah ayeuna mun teh matak ayeuna mun talalawanan tafid naon toma kalem tah kitu toma ka mana tah kalinya atau mana teh gitu tong sinten tuh bekal tiba sana kalem toma ka mana tah tak keun bae sungut mah keun bae teu ngalarang sungut mah ati nu kudu jagana ati ketika urang ayeuna mun teh ngomong-ngomong nyarita ayeuna mun teh mah sabab ieu hati ulah kahijab gitu hatena ulah kahijab keun bae
merenan kieu gitu. Kalem lah da ieu namun teu mawa duit coba ieu sabab duit tapi Gusti ku abdi moal dicepeng eta sabab teh nu leresna mah ka Gusti we gitu dina hate mah kan bisa dipisah-pisah kitu teu mata kai alusna mah keur anu kelas-kelas lemah keur urang mah kitu we keun belah da sabab nama ieu teh mawa lah bekal ayeuna mun teh mah sabab nama hakikat mah tapi darah ridu di ngomong gitu teh nya loba teh gitu ngomongna ieu sagala teh kieu urang ayeuna mun teh ieu teh nginum ayeuna mun teh mah kucai ayeuna mun teh mah sababna mah syariat teh mah tapi ku Allah we kita ayeuna mun teh sagala nyata gara ridu kitu ngomongna ieu teh kitu jadi meureunan kudu anu leuwih pageuh mah nyata naon hate gitu mun teu ngaji ieu mun teu ngaji akidah ieu naon lepas ieu hate teh eta akidah teh eta gunana teh lain paranti ayeuna mun teu dilagamkeun wungkul lain paranti ayeuna mun teu dinadomkeun wungkul wujud kidam bakona aya dina hatena eueuh paranti ngabedakeun eta jadi ngomong ieu teh teu bahaya ada pantas orang-orang ayeuna Wahabi atuh nya ayeuna mun teu majarahan aya gitu ayeuna mun teh sarua we geuningan urang ge ngomong kana sangu sarua jeung kitu ayeuna mun teh meleungit mah akidahna kayakinna ka pangeran dasar gua ayeuna teu kudu kujarah sebenarnya mah udah oge bisa lesot ayeuna akidah teh eta ngaji akidah teh kitu ngaji akidah teh lain pati beberebetan ayeuna wujud kidapkeun mah eta budak mah diajar heula ngapalkeun gitu ngan ibaratnya hate mah atuh ayeuna lain nu kikituan gitu dedetkeun ayeuna mun teh mah kana hate orang ayeuna mun teh mah alam sabab sagala make sabab gara kitu lamun teu ngaji akidah ieu hate urang da lesot teh oh bener euy ayeuna dokter eta mah bener euy make obat ieu mah euy gitu teuh coba aya bener euy pokona mah ayeuna mun teh mah lamun dahar jeung eta mah atau lamun ayeuna mun teh mah urang ayeuna mun teh bareng jeung si eta mah tah ieu ati urang sing ayeuna mun teh mah kuat mangka lamun ayeuna mun teh mah alam sabab eta teu ngahijab ayeuna mun teh mah ka urang maka ayeuna mun teh disebut ayeuna mun teh mah urang teh imanna teh iman anu beh dieuna iman ilmu beh dituna nyata iman yakin gitu jadi teu kahalangan ku sabab eta teh hate teh gitu naon teu kahijab ai urang pan kahijab lesot deui aya naon teu boga duit geus moal sahirup geus sagala hese we tuh teh ulah beberebetan ting aya mun teh kanu kararitu teh nya ai keur eta mah keur diajar mah kitu kan keke heula aya namun teh jaga heula kitu bahasa-bahasa teh ke akurkeun heula cocokkeun heula ieu jeung akidah gitu kayak tak ketika istiqomah pageuh akidahna pek ngarita sabab oke tapi ieu geus naon geus istiqomah geus pageuh lamun longer mah ieu jauh kerita nyari kata sabab teh naon jauh pinah we kana hakikat mun longer ieu kur pageuh uraga tong batingnya aja nyaritakeun sabab teh tah ai ieu longer keneh mah tanya heula kitu ka dieu alhamdulillah yang nginum segar nginum cai mah tah teh ka mana tah lamun aya pinah kana cai tah heula ulah ka eta keresaning Allah Gusti mah heulaanan gitu engke bisa kadinya tah gilek na kadinya ati urang gitu kana sabab eta lamun ayeuna mun mah disaranean dicekal dipake sanaran sabab sarua urang teh jeung babah gitu tak beda na babah jeung urang teh jeung jalma mukmin teh dina naon dina akidah lamun ayeuna mun teh mah ceuk babah lamun teu usaha sia moal ayeuna mun moal kaya moal beunghar lamun urang ayeuna mun teh urang kumaha euy teu usaha mah ayeuna mun teh mah moal ayeuna beunghar geuning sarua jeung babah ngan bedana teh ai manehanana mah teu make akidah meureun ai urang mah naon make akidah lain ketang sabab lain ketang sabab ai hakikat mah angre Allah gitu Allah
teh kudu ayeuna mun teh muluk-muluk lah ngaji mah coba ayeuna mun teh mah eta adek-adekeun kana ati ayeuna mun teh mah bisa moal ieu mampu moal ieu saat-saat ayeuna urang geus bisa geus mampu acan ayeuna diajar tahfidz gitu sakara rasakeun heula gitu. Ketika orang sok ayeuna loba ragu kene hariwang kene gitu loba ayeuna mun temu orang ragu-ragu kene atau sok loba mentok ayeuna mun teu kandar di jalan orang teh sieun gitu kumaha ayeuna teu tulus sieun kitu sieun kieu sieun kitu sieun kieu matak sing pas heula geus kitu tuluy naon tafwid ka Gusti nyuhunkeun maslahatna Gusti anu maha maparin kamaslahatan anu tukang maparin kamaslahatan kada kamaslahatan abdi bade kieu der tong ayeuna kana setengah jalan nu gagago gitu dina kabeh urusan teu anggeus kitu naon atuh da di tengah jalan riskan ya teh riskan ya teh ya ayeuna mun teribet ya teh ayeuna jalan ayeuna mundur di jalan mundur deui mah tulus ayeuna dibere kamaslahatan teh ku pangeran teh tafwid dah kadua takatilu pagawean hate kawajiban hate kapaduan hate ya teh ayeuna keur nu boga la ilaha illallah keur anu geus ngucapkeun la ilaha kudu aya ya teh kitu dina ati teh ieu teh nyaeta as-sabru wallahu a'lam bissawab.